bahwa gening pertanyaan ieu teh pernah ke alaman kurang tapi can pernah kapertanyakeun ku urang. Kapertanyakeun. Oh, smart people. Maca. Halo, jeung urang Adi. Urang Acep. Macam sudah bantu nu kadua sukses nyalanya. Mendapatkan respon positif, enjoy. Nanti banyak pertanyaan di luar sana yang Dark jokes. Dark jokes. Sangat gelap-gelap. Anu karek mampirnya ya karena iya nah sudah bantu teh naonnya sudah bantu teh di mana-mana bisa curhat sharingnya. Keluh kesah maralane pokona mah mun aya naon lah keluh kesah unek-unek teh ka urang geun dina IG ku urang dina WA dina Facebook tah ikut jadi diberi solusinya. Kos mama dedeh deui lah. Mama dedeh teh Dak mah. Tah kitu intina mah kitu lur. Sacan lanjutkeun videona. Selamat datang di Sunda Dua nya. Cik. Wilujeng sumping lah Wilujeng sumpingnya. Selamat datang, welcome pokona mah. Dua tong pok klik subscribe-na. Nu resepnya. Nusap. Dan makilah. Langsung bae. Langsung enjoy. Wah. Enjoy. Nu ka hiji mah rada soal kedewasaan. Dari seorangnya ulah disebutkan nama. Kami sudah dating lebih dari 2 tahun. Wajarkah kalau saya bahas soal nikah? Terima kasih. Dating bersama ngedate bobogohan. Wajarkah kalau kami bahas soal nikah? Ya wajar sih. Wajarnya Kurang soalnya terlalu lama berhubungan pasti bakal melewati hal-hal terdikarep pastinya. Soalnya semakin kenal semakin babari semakin tidak asing lagi nya jadi tepa era gitu nya. Jadi bakal lah intinya mah bagus ya. Bagus. Wajar pasti. Wajar ketika kurang berhubungan terlalu lama minta soal nikah. Udah 2 tahun bobogohan lah, dating lah ibaratnya. Dete iya tuh, dete enjoy aman lah. Jadi jeung pan 2 tahun mah geus kenal kalau tuh kecuali kolot maneh teu rawuh tah silakan tah maneh. Gitu. Jadi 2 tahun mah geus pada kenal meureun. Geus pada keluarga geus pada ulin ka ieu mah geus teu kudu ieu ti mana teu. Jadi lah eta mah 2 tahun mah sudah cukup lah. Wajar rek setahun rek sebulan oge. Bahas nikahnya udah mau bobogohan wae. Nikah itu wajar. Jadi solusinya mah wajar kah? Kalau saya bahas soal nikah, terima kasih. Wajar dan memang harus biar tidak terjebak. solusinya harus wajar. Mun pertanyaanna wajar teu wajar emang wajar. Kamu harus Kurang harus ya. Agar tidak Bener lah, tapi harusnya ya kersimang kersi teteh itu teteh namanya ya. Wajar, jadi wajar kalau saya bahas soal nikah wajar jeung kudu eta 2 tahun teh lain waktu nu eta lebar lah kumaha awal. Kedua mah soal lingkungan. Soal percakapan orang soal permasalahan gitu. Dari udah disebutkan cara menghadapi babaturan anu sok ngagibahkeun satepangeun jeung sok sundar sindir dina status. Mohon pencerahannya, terima kasih banyak. Gimana tuh? ngaran lagi gibah.
pasti Pancak lagi bahkeun. kalau pasti ditukangin. Karena ge babaturan jeung gibah gitu. Adalah Intina mah mimitina nya ngaranna ge gibah pasti ditukangin Satu mun hareup kali. mah lagi. aib. Kamu Jeung sok sindir lah permasalahan sapopoena pasti. cewek. Kumaha tah? Jadi kumanya cara menghadapina, cara menghadapi baturan nu sok ngagibahkeun jeung sok sundar sindir. Sundar sindir mah balik deui nya eta mah ulah tersinggung. Ulah tersinggung, ulah baperan. Emang teh gampangnya itu teh nya. Memang karasa urang. Maneh mah cenah ngomong, "Adi, cenah maneh ngomong kitu da urang mah ngarasakeun anak." Tuh, tapi kan kita orang ge lain Urang ge ngalaman. urang ge lain motivator. Heeh. Tapi orang ge sama-sama belajar. Sama-sama. Bahwa gening pertanyaan ieu teh pernah ke alaman kurang tapi can pernah kapertanyakeun ku urang. Kapertanyakeun, "Oh, smart people." Justru kejadian itu pernah ya dirasakan kurang, tapi orang secara tersadar ngelewati eta melewatinya nya. dengan ayana pertanyaan-pertanyaan kieu jadi orang ge sama-sama belajar lah intina mah. Lain motivator, lain ada lonok urang teh terua. Ada lonok lainnya. Jeung menghadapi baturan nu sok ngagibahkeun mah mun tukang kita emang berat nya itu teh jadi sebenarnya mah da eta teh jadi aya timbul pikiran kita teh kecuali didinya geus ngadenge ti sebenarnya boga baturan tah eta ngagibakeun tah kitu pan amun teu mah jadi stigma jadi pikiran urang kurang positif mah sebenarnya mah kitu jadi eta teh kumaha karek sebatas dina status iya teh amer teh si eta mah asal ngomongkeun ye asal gitu lah da sebenarnya mah da jeung ulah pati di pikiran lah jelema mun enak di pikiran mah kieu da jelema nu kitu mah cari aman teh cari aman nu kitu mah deket jeung ieu ngomongkeun ieu deket jeung ieu ngomongkeun ieu jadi cari aman manehna kekeun hayang jadi mun ibarat mah mun hayang jadi pangluhur mah maneh mah kitu urang ulah nyeun ulah dilayanan nya loba keneh waktu pakainya waktu nu bisa dijalankeun di jalan lebarnya mau mikiran kieu naon gitu ulah resep kakebauan oh itu mah kebetulan resep nyelang layangan sepieun cenah kan gitu jadi ulah dipati di pikirannya da urang pernah kitu cuman solusina we solusi nama pencerahan ulah pati di intina mah antepkeun we lah antepkeun lah eta mah sirik nu kitu ngibetkeun kitu jeung urangna ulah pati di ampihan teuing intina mah positif lah urangna kitu pikiranna positif kamu sebatas dina sosial media dina status dina SW dina story mun dina teman tempatnya dianggap soalnya naon bahwa sosial media teh tempat saraya saraya membaca lain didinya wae pas diloba anu kasindiran ge pasti lain didinya wae takur positifna kayaknya nya kalau badinya buah kasaha jadi enjoy aman bang gitu kan lah etanya semoga membantunya ulah pati di pikiran tingnya serunya lah resep ngurus resep ngurus kemang gitu jadi pada mikiran itu mah riwang lah ini ngalibat anjing yuk next time lamun marane di ka urang nya lamun urangnya aloy diberi kesempatan berpidato selama 30 detik ke seluruh penduduk dunia, apa yang akan kamu katakan 30 detik? Alhamdulillah ke seluruh penduduk dunia dan dunia orang seluruh yo. Jadi orang teh itu jadi sebagai presiden kalau teh otak orang teh kumaha teh nanya kieu nya nanya nanti kieu bingung sih soalnya naon 30 detik kapasitas kurang lah mungkin nama
untuk berpidato ke seluruh dunia mah jauh lah. Ya mah baiklah dunia urang. Dunia urang Udah berpidato. pun tadi lah intinya mah ke orang-orang Pasti aloynya ya. aduh orang-orang pengguna sosial media janganlah meluapkan Semuanya di sosial media karena sosial media semua itu isi hati di sosial media soalnya naon teguna jeung emang manfaatna nu aya ge nu ngewa bukti ngewa bukti geuleuh nu tadina resepkeun jadi geuleuh dengan ocehan-ocehan anu diluapkeun sakabehna dina sosial media intina mah kitu 30 detik. geus Urang mah 30 detik mah berpidato mah supaya ke seluruh urang mah ke seluruh pencipta handphone iPhone 11 turunkan menjadi 10 juta. 1 juta. Itu aja. Eta mungkul. 30 detik mah ceng eta nu buka Apple sa. Maneh nu buka Apple omat ieu mah iPhone 12 tan ayeuna hargana 1 juta. Gitu lah. Terusnya next mah enjoy aman. Di IG yang mah euy. Teu engke ngaranna aya dirinya lah. Kenapa jagung ini dibakar? Kenapa jagung ini dibakar? Pertanyaan Anda sangat Ciga ieu digaga. ciga lagu. Pertanyaan Anda sangat, kalau kami menjawabnya kami terkesan bodoh. Itu aja. Kenapa jagung ini dibakar? Minta solusi mereka. Karena kalau jagung itu direbus Karena mungkin dulu. namanya bukan jagung bakar tapi jagung rebus. Terima kasih. Saya Next. mau clearing. Cukup mendalam ya mah. Motivasi dan tujuannya apa bikin YouTube channel Sunda Plus 62? Motivasi dan tujuannya. Motivasi gimana nya ke orangnya? Lain baik lah. Motivasi ya Loy. Motivasi dan tujuan. Motivasi nama ingin motivasi nih. Ingin kembali deh ke apa tujuan channel, bukan channel, apa tujuan umumnya membuat YouTube. intinya Tujuannya yang speakers lah. mulai hobinya dan to ada pregawe pregawenya pidan aya waktu nyeun balik ngobat nyeun balik ngemes balik ngores lain ya lah mengisi lah intinya mah lamun tujuan apa non? Tujuan YouTube itu dibuat lah, tujuan YouTube itu sendiri dibuat intinya mah ingin bebas berpendapat nanti ingin bebas berpendapat seperti freedom of speech pokoknya mah seperti konten-konten lain lah, konten orang lain bahwa seperti aina reaction bahwa pendapat orang atau reaksi orang ninggalin kita video kieu atau ningali postingan batur kieu ta reaksi orang kieu ta gitu maksudnya. Tujuan channel itu dibuat untuk raitanya memotivasi. Motivasi nah eta mah. Eta motivasi. Tujuanna mimitina mah. Untuk bermaksudnya motivasi memotivasi.
motivasi urang ya urang mimiti teh hayang nyin YouTube teh di mana ieu tadi hayang intina mah hayang urang teh hayang eta lah anu tepoe lah video urang nu ka tukang anu sok klarifikasi lah ya judulna teh eta intina mah hayang dianggap bahwa orang teh aya bahwa kami adalah bahwa orang teh aya bahwa orang teh bisa berkarya eta hiji leutikna contoh leutikna nya contoh kecil gedena urang Sunda bahwa urang ngebuktikan bahwa dengan berbahasa Sunda bisa oge berkarya terus teh bisa jadi YouTuber menjadinya bakal jadi gitu dan tuh jadi lah intinya mah aya membanggakan kenehnya lamun enggak saya amun orang yang so Indonesia ngaranna ge mah Sunda plus Sunda plus 62 teh Sunda Indonesia kadang Sunda kadang Indonesia ya aya kan video-video urang anu aya bahasa Indonesia aya kan ngaranna ge Sunda 62 aya Sunda aya Indonesia gitu. Wis tujuanna bro, tujuannya apa cok? Tujuanna mah semoga ini semoga di kemudian hari di kemudian tahun channel lah ini ya video ya bisa membangun bisa memotivasi tujuan eta lah orang-orang yang ingin berkarya dan hayang berkarya bahwa orang Sunda orang mana bahwa bisa yuk itulah kita memandang kulturnya itu tujuan nama jadi hayang memotivasi bisa memotivasi yang pernah nganggur tak itu tujuan pernah tujuan orang memotivasi teman gitu yang daripada enak sore kan tegenda mending kene kieu gitu ngobrol eta solusi teh pan ibadah seganya sugan urang teh kan gitu urang itulah tujuannya mah ingin memotivasinya namanya ini pertanyaan aloy masalah cinta ini di Sobat Ambiar. Ayalah da anu nanya teh lain profesionis lainnya. Anu awam kene gitu. Aya yang pertanyaan halus. Rasanya percikan asmara itu tak ada lagi, haruskah diakhiri? Anjing. Di saya udah disebut kayaknya rasanya percikan asmara itu sudah tidak ada lagi, haruskah diakhiri? Saya makanya orang tuh bisa ngerasakan anu kemana dirasakan percikan naon sih percikan asmara ibarat namanya rasa ini oh gitu ini mah tempoh lah situasi hubungan mana haruskah diakhiri tentunya apakah karena mendapatkan tidak semudah melepaskan bahwa melewati rasa bosan dalam berhubungan apa ya ayo pasti namanya pasti jadi haruskah diakhiri intinya mah tempoh lah situasi hubungan mana kumaha ayeuna lo akal lah kalau ke diakhiri lamun sakirana geus menurut orang atau lamun pasangan mana yang geus iya laki cek kasarna selingkuh tah kakara eta kudu diakhiri kecuali malah menawana naon eta mah bosan mah biasanya bosan dalam berhubungan sih biasanya enjoynya jadi ulah diakhiri tempoh situasi ini lebar lah komo enak kos nu tadi nu mimiti 2 tahun gitu melakal pokoknya iya soalnya mah lebar jeung keulah yo aya deui nu konyol ti udah disebutkan wae ngaranna euy nah aja udah disebutin erang bener nu konyol mang urang rek nanya
Urang hubungan geus lila. Mang kasaha ka urang main mang. Urang duaan lah. Intina mah cenah. Nanya. Urang hubungan geus lila. Urang berkorban geus banyak. Segala keinginan manehna dituruti. Wah dituruti. Bucin teh ya. Bucin. Tapi Betul. Naon itu pertanyaan tapi pemikiran kabogoh urang negatif wae. We nolak gitu. Laki nanya Pemikiran urang negatif, pemikiran kabogoh urang negatif wae. negatif teh mana? Kumaha bro? Jadi kieu lah, intina mah urang beureun setia. Negatif seru. dianggap selingkuh. Terus meren ieu Hmm. terpenuhi dianggap Naon nah gitu. gitu. Beratnya itu mah. Ayeuna kieu we. Ayeuna mah di Rusia. Di Rusia ya. Ieu mah solusi nya. Baik, ieu mah aya komedian nya. Ieu mah di Rusia. Teu aya maca dina berita naon lah. Di Rusia teh populasi pria teh gitu. Seetiknya ujung diwajibkan cenah satu suami teh mempunyai 2 istri. Satu suami teh jeung maneh ngurus-ngurus eta nu hiji ucup nu hiji lieur kitu da sok lieur atuh ena merean. Urang geus Mere jiwa dan raga gawe kekesangan itu merenanda keluarga kudu di emes. Gitu. Nah deui nya pina ka Rusia lah sok ena mah. Di Rusia mah jadi awalnya populasi loba keneh. Itu dari dunia. Di dunia loba. Ngomong ke dunia ge lalaki hiji banding 4. Oh jeung awet teh. Oh neangan deui nya. Oh nyangan deui. Maneh tah anjing. Nu narimakeun maneh. Wah eta. Nu narimakeun susahnya sekarang. Susah. Ayeuna geus berkorban geus naon. Tapi masih keneh dianggapna ya eta mah itu bogoheun mah. Lu lebih parina mah eta anjir. Lamun cenah membogoh teh itu bogoheun eta teh. Jadi bahaya tuh lah tidak ayeuna lieur nya karunya sudah bantu. Jadi solusinya mah neangan deui nya eta mah karunya ieu mah pake boga deui make resep memotoran, beli motor. Penglayangan Layangan dah gitu lebar lah ayeuna cepun ya awe nu kitu da awe maloba itu bet anu mah tarup kuduna ge pana we tarup neangan amun ngomong geus meran nu kitu mah tarup teh anu kitu mendingan kitu lebar ini mah meran penuh jiwa dan raga setia geus pake ibadah kitu nya enjoy lah segitu ae geus we sakitu udah deui. Sudah bantu nu kadua mah sakitunya lumayan beri. Oh, banget pareusi. Sad boy wae. Sad boy jeung mah permasalahan ieu. Jadi kembali lah eta mah. Jadi keur marane anu eureuk lain eureuk nanya deui. Engke bakal aya kosna. Bakal aya deui lah pemberitahuanana. Part 3 sudah bantu nu katilu. Dina IG yang kayak bakal diatakeun di nomor curhat kalau kesana naon. Kalau heula igena IG online naon? Geus aya di deskripsi pokona mah. Di deskripsi tempo di. Jeung ieu naon teh? Panas ieu teh. Nu endorse asli. LG eta mah LG. LG terus teh naon deui asli. Anu kali itu lagi panas soalnya bisa endorse. Sok ka di mana? Nurek collab tah collab podcastnya mungkin baik cenah bakal aya atau challenge ayo ordering eta jamu oke bakal aya tanya atau jawab untuk jawab gitu nya sudah bantu nu kitu bakal aya terus ieu channel ieu bakal berkembang terus maneh nu resep video ieu lah terus teh share ke teman maneh kabeh bisi aya kritik jeung saran tah kritik jeung saran komen lah tong ragu-ragu lah komen menarik yang bisa apa pertanyaan di komen bisa lah
saya nih komen anu resep video ieu like share ke baturan maneh yang subscribe yang menuju 100.000 coy. Urang Adi Bi aloy. peace.